Dan tinggal naon gitar. Ide yang main gitar we di imah. Mendingan mah jeung aing ulin ka mana tah? Hayo, ke mana? Ka Curug, aing kamar mereka Curug jeung dikam. Oh, ngabatalkeun bikangna. Hayu warga Curug jeung dia ya. Daripada cicing bae di imah dia. Hayo, bu, aing gitar. Tegenakeun di gitar, pertanyaan dong. Nyaho beda gak gonjreng gini ya. Saya nih ya rupanya. Oke, toh. Kemana ya pengunjung? Waktu hiji-hiji acan di baroga duit naon ieu jeung liburan ulah pae. Tah, milik aing datang tadi. Yuk, terus. Terus. Asa di kodok tah katinya. Terus. Up. Oke, sip. Os mang panjagakeun ni motor kula nya. Tutup pentil lah tah. Bu, mahal ieu. Harga diri mamang kabeuli. Soalnya york di kana tutup pentil garalak ada. Ya, nitip ieu mah heula. Tutup pentil pangjagakeun. Weh, atuh tenang bae, Ceng. Jangankan tutup pentil. Daki motor na gemol kudu leungit dijagaan ku aing mah. Bagus gitu mah. Gagah karena eta tukang parkir. Oh, paingan. Selama ieu mah aing tukang naon? Ai, poho berarti mamang. Selama ieu mamang eta Batman. Geus segera kayak tuh. Ieu dia ngalobakeun omong amat. Pendek ulin apa pendek healing dia. Kayak tuh ulin. A few moments later. Eda si nu ulin rehe amat. Aya hiji doang ditandi. Muju macarewet dong bikang. Yeun lain. Biar duit kararian. 2 hours later. Edas Kang, ieu tempat wisata ku hapeuk amat. Hehe. Kumaha ieu datang-datang pamarahan? Kunaon? Ada toilet bara tahun teu di kumbahnya hangseur ciki nyebut tahi. Ih, arodoh aing. Ja aing mah nya lamun kiih lamun ngising atuh ja biasa bae. Biraku amat rok teu ngambe. Ari kitu, mamang kiih ngisingna di mana? Atuh ngambe aing boga irung ieu. Teu kadeuleu ku da irung aing kot mancung ya. Meh per aing mah ari ngisi eta tuh diruyuk tuh. Eta orang teh nama didinya. Edan. Aing. Cocok dia tahi aing eta ku dekat tijak. Tinggal gitar. Dia ada kopi di mah. Kumaha deui itu toh. Misalnya ulin jeung aing. Kamana? Curug aing kemarin teh. Nongol deui. Kemana ieu pengunjung? Hiji acan. Gajap. Sedih pokoknya. Tah. Jeung ka dieu nya. Karek ngomong. Cocok dia tahi aing eta ku dekat tijak. Agak serius.